Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Patepang deui dina surat Hud ayat ke-8 neraskeun hanca nu kamari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in akhirna jeung lamun ku kami diakhirkeun saur Allah, atawa jeung lamun diakhirkeun ku kami tegasna ditangguhkeun. Naon nu ditangguhkeun teh? Anhum ti itu jalma-jalma kafir, jalma-jalma ingkar, al azaba kana azab anu bakal nimpahna, ila umatin sehingga atawa sampai tepi ka umat-umat ma'dudatin anu tos ditangtukeun eta ajalna atawa azabna. Layakulana tangtuna ieu jalma-jalma kafir bakal nyaritana teh kieu, ma yahbisuhu, mana cenah anu geus diancamkeun hu eta azab teh. Jadi nangtang adab mana eueuh ning adab teh cenah bakal aya adab. Padahal macan tepi kana waktuna nu ditangtoskeun ku Allah. Ala kudu inget anjeun kabeh jalma-jalma. Yauma ya'tihim dina poean ya'tihim dibikeun atawa ditimpakeun him kamarenehanana eta azab, laisa masrufan, laisa teu aya anu bakal bisa masrufan kana ngahalangan datangna azab. Anhum ti eta jalma-jalma, wahaqo jeung bakal ngaliputan atawa ngepung bihim ka itu jalma-jalma makanu tina naon perkara bihi anu kumarehanana eta azab yastahziuna diperolok-olokan atawa diguguyonkeun ditangtang mana adab teh can datang cenah ngaguguyonkeun. Lamun geus datang adab maka karasayen Allah teh maha dahsyat siksaanana. Saterasna wala in adzaqna jeung lamun dibere icip atawa dibere ngasaan ku kami al insana ka jalma-jalma minna ti sumberna ti kami saur Allah. Tegasna naon eta teh? Rahmatan, karunia Allah. Lubak libuk loba dunya bari enak, bari kaayaanana merdeka. Sombong jalma-jalma teh amun dibere kitu teh. Summa tuluy najanaha dicabut ha eta kanikmatan minhu ti itu jalma-jalma. Jadi lubak libuk loba dunyana ku Allah teh dicabut, dijieun bangkrut sagala eueuh sangsara bangsa. Innahu sanyana itu jalma-jalma laya usu teh sok kalakah putus asa. Putus asa jadi sagala eueuh mah sagala oge jadi asa harapan putus asa we. Kafurun jeung sok jadi kafir. Init ka Gunung Kawi, init ka dukun kumaha sababna ieu kitu kieu tah eta teh kafurun. Jadi kafir, jadi ingkar tina kebenaran ti Allah. Kalakah init ka tempat-tempat anu eta tempat disebutna teh orang pintar atawa disebutna teh penasehat spiritual jeung sajabana. Walain azaknahu jeung lamun teh mah dibere icip, dibere ngasaan hu ka itu jalma-jalma kafir nakmaan kana kanikmatan dunia. Dagangna laku, tokona gede, imahna alus, nikmat cicingna di jalan raya. Ba'da doro saatosna dipaparin doro madarat, saatosna dipaparin bencana, sabadana bencana. Masathu anu nimpa ka itu jalma. Layakulanna tangtuna itu jalma-jalma kafir nyarita zahab, maka geus ini cenah ieu geuning sayiatu kana bencana teh ani ti kami. Berarti ieu mah urang mah geus bebas ayeuna mah geus geunah deui cenah, geus teu aya di musibah.
innahu sanyana itu jama-jama kafir lafarihun bararungah pahurun kalawan berbangga-banggaan disangka na eta menang usaha na sorangan disangka na berenang eta teh lain anugerah ti Allah tah kajaba illalladzina sabaru kecuali atau kajaba jalma-jalma anu salabar wa amilus solihat jeung sok terus-terusan migawe amal soleh ulaika ari itu ladzina ari itu jalma-jalma nu sabar lahum eta tetep pikeun jalma-jalma sabar maghfiratun eta aya pangampunan Allah wa ajrun kabiru jeung pahala dunya akhirat anu kacida gedena utamina di akhirat. Jadi jamin sabar mah upami kengeng musibah sabar upami kengeng anugerah syukur da eta dana oge kersaning Allah ngan urang kudu tiasa nyingkapinana sabar sareng syukur. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna dina dinten ieu dinten Kemis. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.